Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu bade nyaritakeun dongeng anu judul Na Kuda Anu Ngedul. Sakitu heula napakeun abdi. Nami abdi Zascha Amelia Putri, kelas 10 TKJ 3. Zaman baheula aya hiji kuda nu kacida ngadulna. Eta kuda teh piara ku jalma bongkar anu ngaranna Abdul. Unggul poe Abdul ka kota mawa kudana keur ngejual barang dagangan anu loba diperlukan ku urang kota. Ku sebab ngarasa heran kuda indit mawa barang dagangan. Kuda ngedul teh boga rancana nipu kadununganana. Dina hiji poe si kuda teh dibawa ka kota ku Abdul rek dagang uya 2 karung. Eta karung teh terus ditalian dina tonggang kuda. Di tengah jalan si kuda ngedul teh nganyaburkeun maneh kana walungan. Barang hajat si kuda ngarasa hampa sebab uyah nu dina tonggangna beak kabawa ku cai sastran teu bisa ka pulung saeutik-saeutik acan. Atuh saudagar teh kacida ambekeunna ka eta kuda, tapi Abdul teu bisa kumaha. Da uyuna geus kahiji jeung cai. Isukna si Abdul ka kota deui mawa tarigu 2 karung. Eta karung teh ditali deui kana kuda. Jika kamari deui wae kuda teh ngajeburkeun maneh ka walungan. Atuh punguh wae terigu teh beak kabawa palit. Bari jeung ambek Abdul terus balik deui ka imahna. Teu jadi ngajual barang daganganna. Isukna Abdul neangan akal sangka kuda nu ngedul teh teu ngalakokan deui pagawean jiga kamari. Abdul neangan kapas tulul di karungan sarta ditalian kana tonggang kuda. Di tengah jalan jiga kamari deui wae kuda teh ngajeburkeun maneh kana walungan. Tapi basa maneh na hajat karasa kacida ku kapas teh manehna ngarasa kaduhung ngalakokan pamolahan model kitu sabab manehna kudu terus ka kota mawa kapas anu sakitu beratna.